Hadirin jamaah sadayana ngenembe teh salah sawios tarjamah bahan bebas nuku abdi di bahasana lebih disederhanakeun anu nyoko sinar ngamuara kana Quran surat Al-Isra ayat mimiti tegasna ayat kahiji naon pangna atas sababna asbabna jol dibuka ku Quran surat Al-Isra ayat kahiji anu neme dume ieu teh penting ayeuna urang sadaya bapak kali ibu lumingkung ngi ayeuna padahal mah biasa urang sasarengan di ieu pangaosan ngalaksanakeun ikhtiar bikeun taat ka Allah salah sawiosna nyaeta silaturahmi nyufrih ilmu oge lumingkung ieu teh ngaleuleskeun hate urang ngalembutkeun manah urang supaya jadi gilig jeung semangat dina ngalaksanakeun perintah Allah. Ayeuna mah penting ayeuna mah aya implik-implikan aya embel-embelan guyub jeung umum batur nyata mungi ieu teh ditambahan pengajian teh judulna cek urang dieu cek abdi ge dicenangkan disebut teh sakalian rajaban cek Mang Asep cek sakantenan rajaban alhamdulillah. Raja bukan we istilah nama kene ngaranna mah rek naon we nu gaya memperingati Isra Mi'raj. Aki-aki mah naon yang hadir di rajaban. Tah nyebutkeun rek hadir ka mana di peringatan Isra Mi'raj tah abah mah emak mah nini mah naon hadirna teh di rajaban ente. Peringatan lahirna Kangjeng Nabi Muhammad cek orang ai cek kolot mah kana mana kana muludan sakitu we. Urang oge hadir ka paosan diri hadir nu mikung tolak ilmu silaturahmi jeung tawasul silu angkeun kader kana kanu rutinan ieu ente iraha rutinana dudu meh laksanakeun na malam Jumaah iraha rutinana di malam Jumaah hadir na ka mana di Jumaah ngaji teh poe Senin ka Senenan ngaji ka minggu-mingguan kita beuring ayeuna ge nyoko jeung ngamuara sakalian urang sadayana ibu bapak urang bieu sadayana sami hadir umumna khususna kumna nu kabesan ngadangu kana ieu pengeras rehing penting ayeuna aya embel-embel nyata rajaban dume ilaha di mana wae yakin dina sasi ieu teh nyaeta naon terjadina peristiwa Isra Mi'raj anu ditibakeun anu dipisahkeun anu dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala ka hiji makhluk anu mulia gelarna abdi Allah insan pilihan teu aya dinu mulia iwati junjunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta teh umum tah dumeh penting ayeuna marada khusus ieu teh acarana supaya kapetik hasilna ka ala buahna tiba heula teh ngongkok lebih ka ngukeut urang umat tahun hadir di Rajaban teh anggar we tujuanna teh kana ngabahas Isra Mi'raj itu sakali deui kana ngabahas Isra Mi'raj ku abdi teu boleh di mana wae bahkan ieu geus pernah di dieu mangkade nalika urang lebetna bulan Rajab lebetna kana sasi Rajab muliana sasi Rajab lain dumeh kamuliaanana isasi lain dumeh peda aya terjadi Isra Mi'raj tapi Rajab muliana ku Allah dimuliakeun ku Allah aya baladna 3 bulan anu sejen Dzulqa'dah Dzulhijjah jeung Muharram inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum bing bilangan dina satahun saestuna bing bilangan dina satahun teh 12 bulan di antara anu 12 bulan aya 4 bulan arba'atun hurum 4 bulan anu gelar ku Allah disebutna teh naon sasih anu hurum nu mulia anu suci bahkan diharamkeun midamel perkara anu patajanya jeung perintah Allah bahkan teu dimenangkeun Allah bendu ka jeung perintah Allah bahkan teu dimenangkeun Allah bendu ka sakur jalma lamun dilaksanakeun peperangan oge peperangan teu meunang pasehat teu meunang dendam di antara 4 bulan nyata sasi Rajab ade catat ku urang Rajab teh lain muliana Rajab lain dumeh aya Isra Mi'raj muliana Rajab tikali teu acan dalam junjunan Kanjeng Nabi Muhammad medal ka alam dunya Rajab karantos dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala
Dulang kabeh bikin orang mah, dulang kabeh karene keur mah Rajab teh sasi mulia, urang mah hirupna bedieun akhir zaman boga akuan Nabi jeung Rasul ngaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata marwe aya sejarah sirah nabawiyah rehing junjunan urang teh di pasian anugerah Isra Mi'raj anu jeung kaul anu masyhur terjadi dina sasi Rajab. Jadi lamun urang asa Rajaban teh hiji ngamuliakeun bulan Rajab da bagian dina sasi nu dimuliakeun ku Allah, kaduana katampi urang rasa syukur tembong ka Allah rehing dina Rajab ieu nabi urang rasul urang tegasna Kangjeng Nabi Muhammad di Isra'keun jeung di Mi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua tah acara teh. Jadi patokan yang urang henteu yang urang hiji eta cek abdi disebutkeun naon sababna urang kudu bunga, naon sababna urang kudu syukur, sabab boga nabi jeung boga rasul di Isra'keun jeung di Mi'rajkeun. Catatan sejarahna teh daya dongengna nabi jeung rasul anu sanes anu ngalaman Isra Mi'raj. Teu aya deui nabi jeung aya deui rasul anu lian anu di berjalan ku Allah anu ngalaman peristiwa Isra Mi'raj. Iwati Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah Pak Bu gelarna Kangjeng Rasul aya Sayyidul Anbiya, pamimpin para nabi, wa Sayyidul Mursalin, pamimpin para rasul. Asbabna masalah sawiosna di dinya aya kajantenanna. Jeung orang panjang lebar Isra Mi'raj mah urang mate urang liwatan serta saeutikna. Nah abet dirinya gelarna kajantenan nalika Isra teh sepuh berjalan nanti Masjidil Haram dugi ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa di papan kusaha ku para nabi katul guys mah nyaurkeun 124.000 nabi ku rasul na jumlah rasul 313 rasul anu digelar ku Allah ka alam dunya sadayana ngahiap mapan bari disarangan ku ribuan malaikat di Masjidil Aqsa ngiring itba, ngiring kurma, ngiring ngamuliakeun ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam dugi kadar we ngalaksanakeun salat berjamaah anu diimaman ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata dirinya gelar we Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin. Tah mata kudu syukuran kudu bungah teh Pak. Gancangna carita no tiba heula urang sadaya kalau urang guru urang sepuh-sepuh urang teh kapungkur lamun nalika bulan Rajab besok memperingati kegiatan memperingati Isra jeung Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad teh sabab boga rasa boga tujuan ngahudang wayangkeun rasa bahasa entengna mah ngahudang wayangkeun teh ngagugah rasa supaya bijil semangat supaya bijil semangat urang kan naon Isra Mi'raj teh mulia mukjizat Kangjeng Rasul anu teu dipasikeun ka nabi jeung rasul anu lian sehingga diangkat harkat martabatna Kangjeng Nabi Muhammad rahmat ka maneh rahmat ka maneh teh jadi ngilu sadayana Muhammad mulia bahkan ngilu mulia ka anu sakur jalma anu turut ka Muhammad tegasna ka umatna. Jadi we urang teh boga ciri keur mamoh Nabi Muhammad teh Sayyidul Anbiya pamimpin nabi jeung pamimpin rasul atuh umatna oge jadi ngilu mulia bahkan dibandingkeun umat Muhammad jeung umat anu sejenna mulia keneh umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kade catet ceuk kang urang teh sejarah teh umat pamuliana di antara umat-umat nabi jeung rasul anu lian. Diogo naon sababna da dumeh nuturkeun kana mulia anu dituturkeun kana mulia anu dituturkeun kana agung urang oge bakal kabawa fitrahna hikmahna. Jadi henteu jeung urang sadayana sakur nu dituturkeun ka urang suci urang bakal ngilu suci jelema bakal nuturkeun sabalarna anu dituturkeun anu diturutna teu jerat da mah balik teu jerat we urang kitu dah. Minimal barengan aja ibi akan berenang gaul babarengan jeung tukang ngaji panan nggak dituturkeun sagala rupa minimal ngaji pengalaman minimal di masjid atau di madrasah pengalaman kan beda pangareutna minimal babarengan ngalaman sabab nuturkeunana tah urang oge ageung harepan sugah we karabu ka pangku kasangke ka pangke lebeting kana
nah golongan junjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di baheula Bu di hudang hayang acara nu gede digedekeun leutik-leutik da buah bibirna atanapi buah pokokna tina acara ieu teh tina riungan kieu teh tina pangajian ieu teh dina bulan Rajab bari jeung Rajaban bari jerona ngabahas Isra Mi'raj hayang boga hasilna nyaeta barokah ciri barokah meureun didongengkeun Isra Mi'raj barokahna teh naon tambahna jadi langkung sumangat dina ngalaksanakeun ibadah salatna gancang teh 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 nyarios dekeun bae lah gancang we nya ngerah tereh di omong salaman teh nya kali kisah teh buka teu karasa bisi nu tuluh bae we nunutan lah dekeun bae we nanti pengajian mah kitu nunutan ngobrol jeung biasa eta mah nu kitu mah heuh tuh nyaon nya mangnya tulinganna heuh barokah hiji eta ku abdi di jerona Isra Mi'raj moal ieu ngan aya 3 poin dina Isra Mi'raj teh Pak hiji pra kadua ha katilu pasca menceblak sakola mah pra mah memehna Isra Mi'raj ha mah pelaksana derna kajantenan Isra Mi'raj pasca mah saatosna Isra Mi'raj memehna jeung kadua kajadian nu katilu sabadana naon nu buah hikmah napikeun urang memehna ieu catet ku urang ku abdi disaurkeun tadi Isra Mi'raj teh anugerah ti Allah kaagungan ku Allah nu dilungsurkeun ka umatna ka dilungsurkeun ka makhluk anu mulia kan hiji-hijina anu mulia kan hiji-hijina karena ieu nya Allah Subhanahu wa taala deudeuh ka Muhammad ujug-ujug langsung dimuliakeun aya sabab naon pikeun eukeun jeung umat aya sabab jeung aya proses naon proses teh sajan dimuliakeun tadi proses heula mun jeung bahasa urang mah diuji heula ieu teh tak jadi umat Muhammad ka urang sadayana lamun urang hayang boga harga di harapan manusia we proses heula henteu ujug-ujug komo lamun di harapan Allah bari payunan Allah Subhanahu wa taala henteu ujug-ujug dimuliakeun aya tarekah diuji heula ku Allah dipetes heula ku Allah dicoba heula ku Allah barang-barang arti diuji heula dipetes tarekah nepi ka mana usahana supaya hirupna boga kamuliaan anu ge kitu mana Kanjeng Rasul diuji na memehna diuji heula naon diuji teh anu ngadukung ka Kanjeng Rasul laun-laun teu aya ngantunkeun contoh anu ngadukung ka Kanjeng Rasul nalika keur dakwah teh istrina Siti Khadijah saha deui Abu Thalib manna eta geden-geden anu ngadukung perjuangan Kanjeng Rasul negakeun syariat Islam. Ieu Bu Arab Quraisy ngarelakeun pamimpin Quraisy Abu Lahab Abu Jahal geuleuh ka Muhammad teh. Naon sababna? Sabab ceuk bahasa urang Muhammad teh budak patopel budak kamari sore tiba-tiba mawa ajaran agama anyar ceuk maranehanana teh. Mangke heula mata hayang dirogahala, hayang dicilaka. Ngan teu wanieun naon sabab? Sabab aya nu ngadorong di tukangna. Naon Abu Thalib tokoh gede pejabat Arab Quraisy harita teu wanieun. Naon sababna? Aya Abu Thalib. Kejeret Abu Thalib teh dikeresakeun ku Allah maut pupus tidinya mimiti langsung kejeret deui we dipupus anu teh anu ngadukung Kanjeng Rasul tegasna istrina tegasna Siti Khadijah al-Kubra ngantunkeun anu ieu dua tokoh teh dua jalmi teh di luar ngadukung Kanjeng Rasul Abu Thalib nah janten nuturkeun oge ngan didukung teu wani nu ngarogahala teu wani nyelakakeun teu wani naon sabab aya Abu Thalib Kanjeng Rasul capek syiar dakwah mulang ka bumi dibagiakeun ku istri anu salihah nah Siti Khadijah ngadukung mata aya bahasa ceuk kan nya dibanding suami yang sukses terdapat aya dukungan dari istri doa dan dukungan dari istri tong ke istri kan bahaya istri mah bisa molot ibu-ibu wanita heureuy mah nya oh doana pamajikan teh ngadorong suksesna usahana salah eta teh ngadoana teh cecakan pamajikanna hiji komo lamun leuwih ti hiji leuwih mantep berdoa beda main leuwih mantep nu ka hiji ngadoakeun jadi tambah we dua teh nu ka anu pamajikan nu kadua nya ngadoakeun anu ka hiji bakal bari nyumpun ngadoakeun teh leuwihna
Tempatnya kita malah bisa jual nyalot ibu. Naon sababna ngabageakeun Khadijah ridho ta'ala bahkan saur Siti Khadijah ya Rasulullah nalika harta banda abdi seep pikeun siar agama pikeun diinfakkeun diberjuang di jalan Allah teu sabios abdi ridho bahkan bila mana seep harta banda abdi sadayana mun teh mah masih aya guna jeung manfaatna ieu baruga abdi jasad abdi dijieun pamentasan salira mangga dijieun pangjejekan ge mangga demi syiar Islam. Wah, hebat kumaha eta Siti Khadijah. Kang eta teh hese malayan yang aweun kitu teh. Urang hayang Kang kacedah hayang ngan urang kudu kana kunjung di mangkana badan ari sifat pamajikan hayang Siti Khadijah aya urang kalakuan salakina pahili jeung Firaun. Ada kumaha? Kan kitu apa da ceuk ge bingung kumaha rek kumaha ulah kana jadi salaki teh kumaha salakina. Ari salaki teh ceuk kana naonan. Kan kitu deui urang oge. Nya ibu sakit itu dah ya kumaha ka salah gitu salah kieu kumaha heula kudu dikumaulanan nah itu ceureuh mana naonan kan nyeri hate gitu cek lagi disarua di gitu da kitu da mung eleh Siti Khadijah ngadukung pupus we ambrukna manusiawi ibu manusiawi kan Rasul de kasifatan al-awal basari sifat bangsa kamanusiaan sedikit kinam dikantunkeun ku Abu Thalib tolenya ka anjeunna dikantunkeun ku Siti Khadijah nalika galingging panas tiris Kanjeng Rasul tolenya ngan ieu Siti Khadijah ngantunkeun Siti Khadijah goyang hatena nam al-awal basyariyah tapi teu ngurangan kana perjuangan negakeun syariat Islam teh teu goyang terus we tetep kene dan kusabab kekuatan teu aya mimiti hengker loba we Arab Quraisy teh merangan teh warani orani nyalampurkeun warani ngaroga hala wani minggulan wani ngaledek wani nyiduhan ka Muhammad dengan sababna da baheula ngasieun ku Abu Thalib aya nama Abu Thalib na geus eueuh bahkan katilukna ditingker sahawae nu nuturkeun ka Muhammad umatna anu geus syahadat waktu harita para sahabat oge diancam ku Arab Quraisy diancamna bentukna naon diancam ditingker usahana kapungkur nuju icaran saudagar dagang da hakikatna mah naluri sakeun dagang nu meuli berarti rugi barang teh nya beak teu pugu modal beak naon sababna da nu meuli kerjasama ka ditu kerjasama ka dieu teu aya pecenghung we pamimpin Quraisy harita mere syarat sok dagangan anjeun ku kami dibeli disalurkeun dianterkeun dibagikeun borang bagi kauntungan anu gede ngan syaratna hiji anjeun kudu ninggalkeun agamana Muhammad anjeun kudu ninggalkeun tina Islam balik deui ka agama urang baheula lamun daek balik deui kaluar ti Islam teu nuturkeun ka Muhammad anjeun ekonomi moal urang tah gogodana teh Nabi Muhammad tua anu nuturkeunana loba nu karek syahadat saeutik ke balik deui kan naon sababna ribu jeung Islam teh geuning balik deui naon sababna sieun teu dahar sieun teu beunghar sieun teu make sieun lapang mata balik deui malunur nutur teu jadi nuturkeun Muhammad teh tapi nanjeurna teh godana teh kitu tadi baheula kan godana teh enten zaman urang ayeuna karaos wakang karaos jeung baheula mah bubrah sok ku kami dibantuan ditulungan ngan lepaskeun eta Islam lepaskeun nuturkeun ka Muhammad balik deui jeung kami balik deui jeung agama kami Kangjeng Rasul kieu beberapa tahun harita istilahnya disebut amul haus ini tahun kasedih tahun kapuri tahun narangsa tahun kasiksa pikeun saha pikeun umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta teh da lulus ku Allah subhanahu wa ta'ala gancang carita lulus anjeun Muhammad sedih kingkin anjeun geus ngejehna eureun diuji kumang pirang-pirang godaan anak secara ekonomi secara hati digudah digoyah rasana tapi anjeun istiqomah ku kami diangkat harkat martabat anjeun diberi anugerah
ku kami diberek we gelar anugerah Isra Mi'raj eta memena teh diuji heula. Sepertinya heula enten jang urang hikmah jang urang jadi gambaran jang ece jang akan jang iki jang sadayana pikeun urang satiap urang hayang naik derajat kahirupan satiap urang hayang boga naik kamuliaan kahirupan ujung hingga di akhirat engke di alam dunia ayeuna we pan bah ujianana teh diuji teh pan urang baleung harta asalna mah alus harupeung ha urang pan dipuji teh keur beungharna teu apa dongeng keur dipuhna menurut sandingnya Kang di Rasul gitu aya we Isra Mi'raj teu kadang kawis teu diperhatoskeun perjalanan ujianana dipasikeun ka Kangjeng Rasul di antara tadi teh enteung najang urang tilu rupa kajadian eta teh mata jadi enteung oke Kang bi ulah kena boga dulur anu boga jabatan oh Kangjeng Rasul teh tenang negakeun sampean ada kawaranieun nang sababna da sieun ku Abu Thalib orang kadang-kadang sok tenang, boga dulu, boga dewan, nah minta teh gampang, boga dulu, boga lanjut, boga dulu, boga kolot, jadi pejabat, mata sok kadang-kadang, mata ngumaha nyaran deh hirup teh ulah jeung Papa Dajjal, naon sababna jeung Papa Dajjal mah kahiji aya laasna, kadua batas ku umurna, geus nalika ninggalkeun mah alam dunya rek banter ngumaha dikasahan. Dapat tempat panyalindungan lagi tos dah aya kadua hirup jeung Papa Dajjal masa kumanya ulahnya kalimat sakit ulah kaleuwih nya teh resep teh cinta teh jeung Papa manusia jeung makhluk teh ulah kaleuwih dugi ka saking kaleuwihna bisa jadi ngelehkeun nya anak urang hormatna urang taatna urang eleh mentingkan kene hilangnya ahna jeung sasama manusia daripada ka Allah Subhanahu wa taala dikekeun kene eta mah perintah Allah ieu we pamajikan laksanakeun kahayang pamajikan dan pamajikan geus samudut makang ripuh kajeun teu berjawab daripada dibeudan ku pamajikan urang sakitu urang kana kajian teh usaha teh doa lupa nyawa teh isuk jedul mika salat deder mika magrib jadi mah pikeun pamajikan basa mututkeun urusan salat mah bisa di imah teu ka masjid oge bahkan bisa jadi loba ece salaki urang wani ninggalkeun salat demi nyumponan kahayang ece kahayang ibi kahayang anak naon nya ahna cintana jeung sesama manusia bisa ngelehkeun cintana ka Allah tah diuji Kangjeng Rasul kurang rumahnya ahna eta ka Siti Khadijah nyapan kitu di Siti Khadijah hikmatna jeung dedeuna ka Kangjeng Rasul diuji ku Allah Subhanahu wa taala diduduk pupu Siti Khadijah nah goyang ieu Muhammad ternyata lurus enten yang kurang batak jeung sesama manusia abah mang ibu ece sadayana cinta tetong kaluwihan nyaah tetong kaluwihan dugi kana halang taatna urang ka Allah Subhanahu wa taala sami sareng nyaahna ulah kaluwihan atuh ngewang kage ulah kaleuwih cecep teh ulah kaleuwih padahal fitrah nanya nya sakumaha kalakuan goreng geus nya nya asa bener we eta teh kalakuan sawalar mah lamun ngewa sakumaha bener kalakuan teh ngewa we jeung jelema urang kitu Pak kadang udah ngomongkeun sok diteudeuleuh asa nu nyarita sanajan bener anu tempona sabab jelema anu pika ngewaan urang salah we sakaja nu ngomongkeun bener katiluna diuji ku Allah teh ekonomi teh loba anu ninggalkeun agamana neudeun agamana neudeun Islamna sin lapat sin teu dahar timbangkeun jeung urang tadi marada ngabalehong jeung urang secara teu sadar ceuk Kang ibu sadayana kakurung sim kuring sok kadang-kadang urang teh ngecakeun agama teh disimpen di imah naon sababna da imah keur usaha lamun mamawa agama mah hese meunang untungna kitu teh urang loba punten ruji perusahaan di kalawe di kawari ninggalkeun salat sabab lamun ngalaksanakeun salat maka pangikudulungan beureun dipecat mending keneh teu salat daripada dipecat di pagawean kan sebenarnya begitu dilarang ku perusahaan dilarang kudulungan itu dicari teu nyare penting salat sok ngan waktu telah pasti udah disetrap mun waktu asupna telat gara-gara sholat ampun pasti we diperingatan di SP bahkan dieureunkeun cok mun
mun bubrah na zaman kiwari mending keneh telat gara-gara sholat kajian dipecat atau mending keneh ninggalkeun sholat ente tah dunungan teh nyarek sholat nama ngan waktu kudu asedegeun waktu ukur ala kadarnya oh apa bisa jadi kace bisa jadi keluarga urang bisa jadi dulur urang bahkan bisa jadi anak-anak urang tukang arosa di masjid malah sholat di tempat pagawe kumaha abdi trek sholat kumaha ada waktu nage hese jadi kumaha tuh sementara sedangkan yang gawe teh hese ke zaman kiwari kok bajung nyocok gede mati wah ini ukur nyocok gede nih akhir sholat yang na'udzubillahi minda baheula mah tegas Arab Quraisy nyarekna zaman ayeuna mah teu tegas ngan dibatas urang canggih dilarang ngesieun sorangan na'udzubillahi minda